Assalamualaikum Sobat Bedul. Kita sekarang ada di Ngaput season 3 nih. Nah, untuk Sobat Bedul pasti sudah nggak asing kan? Sama ini siapa coba? Yang tahu komen, nih. Ini jadi siapa? Ini jadi siapa? Ayo. Pokoknya yang tahu komen nih. Kali ini kita mau membahas karena kemarin kebanyakan orang nanya gini kan. Karena konten di Lembur kan baru season 10 tuh. Nah, banyak yang nge-DM, ada yang inbox tuh di TikTok, dia tanya kelanjutannya mana bang. Nah ini sekarang nih kita mau bahas nih kelanjutannya mau gimana, soalnya ada berita duka si Ujangnya mau sudahan. Makanya nih sekarang kita mau diskusi. Terus kalau misalkan Sobat Bedul ada saran-saran silakan komen. Entah si Ujangnya misalkan nanti hilangnya karena meninggal pada dia atau karena pesantren atau apa. Jadi sebelum kita mulai masuk ke kontennya, kemarin kita lewat jajanan ke Seman 1 ya, yang Seman 1 Cikarang ya, Cikus ya, Cikarang Pusat. Nemu jajanan ini nih, potato french fries. Ini bener weh, wedede pisan. Harganya juga aman, rasanya enak. Ini ada juga yang varian yang minuman sama ininya. Nah sih karena kode sih snack fry. Jadi ada susu, variannya banyaknya. Ada strawberry, vanilla dan lain-lain. Tuh, nah ini bisa nyal gitu. Kan Numi. Jadi usahanya tuh Numi, selain gitu itu Numi. Ini juga sekarang lagi rame, kemarin juga pas lewat tuh siang-siang. Bareng sama bubaran Seman 1 Cikus lagi pada ngantri, penasaran kan ternyata si Bumi gini gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau order potato french fries ini bisa ada nih di nomor teleponnya di bawah sini. IG-nya juga ada nanti. Ini delivery order bisanya? Bisa kan? Pokoknya sekitaran Cikarang Pusat mungkin ya. Karena belum banyak driver naginya, baru satu drivernya. Jadi kalau yang dekat-dekat mah bisa free ongkir atau gimana? Free ongkir. Ini teh dari berapa sampai berapa sih harganya? Dari yang harga 10.000 sampai 20.000. Yang 20.000 itu nukieu benernya? 20.000 yang sentrai. Yang ini varian jumbo itu 15.000. Yang gini teh, ini yang jumbo. Ini teh yang jumbo. Ada yang kecil lagi 10.000. Jadi buat teman-teman, nah sekalian sambil nonton konten ini nih bisa sambil nyemil gini nih, enak lumayan ya, worth it pisan lah, harga lagi sesuai. Jadi sebelum mulai ya kita bahas dulu ini. Nah yang nyobaan kita tadi penasaran juga enak gitu. Biasanya hari Jumat pada promo. Oh iya, nah buat hari Jumat nanti ada promonya seperti apa nih? Ayo dilurin curug tak? Nah jika promo nanya, nah syaratnya iya syaratnya gini lihat nih. Nah sekarang saya makan dulu. Selesai makan, kita lanjut membahas isi ngaput kita di season 3. Nah sekarang kita mau masuk ke sesi ngobrol bari jemput sama Mi ya, sama Mi. Ayo gitu aja. Si Ujang mah ulahnya deh, si Ujang mah deg-degannya, si Ujang mah. Modal ada yang Aja modal ulah. Nah jadi gini, kan kemarin nih ada yang nanya terbentuknya lembur di konten anu di lembur teh masih awal-awalnya jadi syutingnya pertama di mana? Pokoknya pas ngumpul Bapak Gani itu salah anu ini nantinya pencetusannya yang belum buat Bapak Gani itu salah Bapak Gani sate orang yang konten di lembur aja. Wah ayo gaskan ya. Cocok pisan maksudnya kebenaran bisa. Tapi kan channel apa loh saya ada jalur aku mah. Nah saya ini apa soalnya nggak ternyangka sakot kieu gitu, ternyangka kok jemput oge itu sarua mata nyandusnya kurang gaskeun. Alhamdulillah nya. Kasu banget. Emang harus prepare sih rek. Oh mau harus prepare ya saat sana. Jadi we di Subang lah. Mulai awal nantinya mulai episode pertama sampai episode 4 kali banyak.
sampai opat Opat. episode di Subang karena hujan tilatnya hari kedua hujan di ku eta mah sumpah Jeung lampu. kalau hujan lampu udah tanya bakal poe jadi riweuh gitu teh Aliran. aliran Aliran. suwe pokoknya di tempat wisata tapi aliran terus ditambah dari tiheula teh si Mina ka Bandung anu aya acara jeung versi kalau konten sebelumnya konten ieu tah nah iya Drone. nah itu training drone. Nah terus nih tadi saya jawabnya awal mula di lembur dibentuk teh karena ngarariung karena jenuh nge-vlog wae nya jara rawuh gitu sedangkan kita kan punya waktu nanti Sabtu jeung Minggu. Jadi kan aya bisa deket-deket lah. Nah enak ini eta mulai nentukeun karakter hiji-hijina kumaha sih? Saha wae gitu misalkan si Ujang teh saha, si Ini teh saha dan ieu saha wae. Drama bingungnya menjadi pemeran awal itu saha ya. Sanama. Terus Jambungan. Salama format awal mah Salama jeung Bang Raup nya. Awal jeung Bang Raup tahun pernah nonton ngaput season pertama aya tah Bang Raup jeung Bang Hendrik awalna deuk jeung eta nya mimiti teh. Cuman buek lah. Loba terjadi. Jadi weh neangan deui talent-talent lain. Ya kumaha ya teh nyamas lah. Nu aya Edan gitu. nu aya. Da ieu teh nyangka bakal diramein kieu nya. Ternyata setiap episodenya teh pecah terus gitu alhamdulillah gitu episodenya teh. Tadi ini kan aya si Ujangnya ya ayeuna di rekornya tadi ditanya wis balik si Ujang gunungan euy bisa bebeja kami. Tadi tercetusna aya si Ujang teh kumaha mimitina nih? Pan orang teh saya si Abah. Oh si Abah ya. Namanya budakan itu kan. Budakan Mata aya we budak. aya budak. Ujang, jeung si Asep. Oh, anu medit kayaknya. Ngebrit. Meditna Wah, ampun kalau ya. najis lah. Tapi kan sebeleun nang masih. Ayo di kota main. Oh, jadi si Ujang teh nih aya layana si Asep gitu nya. Awal-awal teh. Pokoknya perjalanan dengan waktunya gitu we. Si Asep nya we irungna gitu tah. Heeh. Ayo si Aya we si Mbu. Bu. Aya si Mbu teh mulai aya teh di episode 7. Heeh. Episode 7-nya mulai aya teh. Awalnya mah kepikiran. Awalnya teh kapikir awalnya teh bingung hari teh hidang indung si Asep saha. Tetep si ini aya bebaturan hiji cenah diajak eta teh beuki pecah malahan mah jadi rekor teh eta nya. Rekor teh season 7 tah penonton paling banyak. Terus ayolah si jalan we kabeh seiring waktu dan alhamdulillah kita nyangkanya lamun kontennya bakal pecah kieu bakal rame alhamdulillah nu share ge loba yang pisan ka sobat bedur selalu hadir lah selalu support kita. Nah ini si Ujang ya nanya ke si Ujang jangan cenah kabar cik si Ini teh deuk geus nya teh. Oh, di pasantren keuting di payahan teh si Umi lah. Kana Ujang teh teuing mah. Iya di dongeng di lembur nanya. Dongeng di lembur teh emang si Ujang mah arek dibereskeun mungkin 4 atau 5 episode ke depannya. Sudah tidak berkontribusi mungkin. Si Ujang bodoh, aduan wae. Penungan si Ujang mah. Nah, sebelum jauh kita ngebahas Ujang, biar sahabat bedul nih mau nonton tengah-tengah biar tahu karakter kemarin kan kebenaran dia yang main bokeh itu tuh sih ini ambak-ambakan itu kurang lebih ambak-ambakan aja ini Kamu kau Ujang. Beda emang kudu gitu. waktu ke bawel aja karena mau misalnya si Ujang karunya karena pundungan udah aku dicorekan Kerhama mau jeung urang wah anjay. ya tapi ini mah cuman gimmick doang ya cuman gimmick di lembur doang dah asli nama bala lagu alhamdulillah asli nama de jika udah lembur lah asli nama emang karena lah pokoknya seru lah cuman namun si Asep medit si Ujang pundungan si Migi Ambek ya teman cuman kontennya itu mah cuman konten lah cuman ngaramekeun Kebutuhan. cuman ngaramekeun lah ieu Jang nah si Ujang episode ada dibereskeun gara-gara naon mungkin nanti Si Ujang terek balik. di si Ujang teh balik ke asal mulai lembur gitu Ujang teh. Ting kumaha lah. Ting kumaha tuh keper
Jadi di bawah deui cenah kudu nu baheulana sanya di Batam. Iya. Dokter Peri teh nya disilah aja dok, di rada di subscribe dok. Biasa sama youtubernya, seorang saling support. Jadi ujang teh dek balik deui ka Batam gitu. Ya insyaallah lah pokoknya mah da ari bayinya ditatunya Ya kan bae nyari. cantik lah emang. Nah sebenarnya mah kumaha berat sebenarnya mah tapi dah hidup mah tetap berjalan lah mencoba berenya gitu. Nah, nu jeung beuratan deh. Nah, teu bawa ieu meureun teu mama. Teu mau naon sih mah di barang bawaan. Teu mawa batu teu mawa dia. Jadi ngali kondisi ayeuna gitu nya mun ruang riung jeung keseharian asa geus nah pemanya asa kalencek sorangan lah. Dina riungan ieu teh gomo ka Padadi gitu asa jiji Asep we teh dompet. Lu jangan hayang karbon wah anjing. Yo jalan ngasih bon. aya meureun gitu. Nah gitu. Nunyeun berat teh eta. Terus Terus satunya si Ujang kok ieu tuh ieu aku berat tapi ini sih mah. oh ya teh rana ge hirup aya we geuning hirup mah carita lo kalikuna teh gitu. Hirup teh. Hirup mah. Ai cicing di dieu teh di Cikarang teh ngariung jeung squad dan family teh seberapa bisi heran nyaho. Kurang lebih maju genep bulan gitu nya. Oh, Kurang lebih genep bulan. Abi di dieu teh genep bulanna gitu. Da rencana rek balik teh irah aja. Ibarat Rek beres di nyawa mana cabut beureun balik dari tempat asal teh kan di Batam. Dari orang Cianjur. Cuman diajakan dari gawe di tempat nu kamari manehna terus manehna balik di ka ditu lah da pasti nu utamana panggil jeung ka Bogor nyawanya. iya, bahasa. Udah pasti ngariung deui banyak ngariung deui gitu nya ai urang mah atuh nyawanya. Da kehidupan mah harus tetap berlanjut bener teh Wak eta. Da ngan awal akhir ge urang kudu bisa ngalariung deui nya jadi bener. goreng nya Wak. Manusia mah jadi mendoakan. Tah eta saling mendoakan. Kan kasbon ki ulah ka dieu benernya. Dan sepeda deui kade. Kasbon geus lain ka dieu dan sepeda deui. Kasbon. Ditutupnya kasbon. Jadi awalnya tuh orang sepagawean itulah. Asal tempat nongkrong di pagawean gitu. jeung bahkan dia kieu pun Pak Bapak ge apa lamun setiap abi pagawean di kantor anjing bae teh nyebut kantor. Ada emang di kantor. Karena konten lembur ieu jadi abi teh tertera teh ujang we teh deui. Ujang cenah. Dia jadi fenomena baru mulai episode 2 episode 3 misalnya mulai episode 3 rilis anu si Ujang jeung si Asep pinjem mainan teh Tadi dibere teh terus nu dinya nu di sawah kan eta episode 2 episode 3 kan. Tah, episode 3 eta. Terus jadi nolahna teh di kantor teh ngarabut teh kayu mah nu ieu nyebut mung teh nu wani dia mah ada sejarah betul sejarah di deui ngaranna da Asep teh punya ka cek paribasana ka ieu nyebut kitu bekas jelema kabeh di orang office luhur ngepikeun ka orang operator nu aya di PT nya rebut teh Ujang. Jadi dari sini semua anu nyaho eta di ujang itu lah di PT mah geus eueuh anu nyaho nya. Setelah nanti ujang. Setelah nanti si Ujang aya nanti. Nah terus acan lebih jauh. Nah meureun ieu nu aya di dieu jeung si Ujang ngumpul. Lantaran anu lain nama ayeuna teh masih keneh aya di Gresik nyawanya. Simbu di Gresik. Si Asep kerek buka usahana. Terus si Abah di mana si Abah? Subang benernya. Si Abah di Subang. Jadi kebetulan saya bisa ngumpul kabeh jadi seorang ayah lawe sakieu heula da. Ieu na bisa soalnya kan saminggu deui teh ayeuna teh saminggu deui. Ujang episode ge cenah lanjut da. Jangan lanjut. Heuh aya kesibukan. Tah eta soalnya kemarin teh emang aya 3 minggu direncanakeun teh kan kemarin rek yeun season selanjutnya cuman kemarin kan ieu si Migi karek balik ke Gresik di sarua. Jadi sararibuk lah kabeh. Terus abi ge sibuk sarua anyar pindah PT aya dieu mah. Jadi masing-masing sibuk lah kan. Ieu oge ngadadak ieu mi cuman emang geus di-prepare aya deuk ngariung ieu mah. Enak urang lanjut deui ka ngabahas konten anu di lembur eta. Tah rencana ya kan tentang kemarin di lembur-lembur pan. Nah, kan salah season teh per 10 episodenya. Tah dari episode ke 11 nepikeun ka 15 atau ka 20 tadi di dieu teh. Coba sa komen heula. Tuh bener komennya. 20. Coba di komen arek nepi ka 15 atau nepikeun ka 20. Mungkin anu suara paling banyak
Digas. Eta digaskeun gitu pokokna mangan pasti engke oge aya talent-talent baru lah pasti karena si Ujang otomatis kan carita nu geus dijieun ku kami teh meureunna jadi bebelokan deui wae terus da saurama konten di lembur ge seberapa kali bulak belok caritana nya Bang Rouk teu jadi, Bang Hendrik teu jadi. Loba nu teu jadi maka terus bulak belok pokokna mah si dongeng mah ge jadi di luar konsep awalnya, di luar tapi alhamdulillah untungnya jadi dan responnya bagus. Apalagi ayeuna kan di Instagram kalau rame kan alhamdulillah nuhun pisan. Instagramnya jadi rame. Kemarin kan rame nanti cuma di YouTube unggulnya rame nanti ternyata ayeuna di Instagram rame. Ayo cek batur kan ngomong dia di YouTube mah hese sih nanti warna tapi nah kita mah alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Justru hese itu jangan TikTok mukanya itu di orangnya. TikTok malu. Asli sok asa kumaha aya urang mah dina ieu aturan nepikeun ka aya fenomena kieu. Begitu ngupload urang teh kan aya grupnya, grup di lembur. Grup dan family lah, grup orang-orang dalam nepikeun ka rame aturan 5 menit ke tinggalnya pikeun ka 1000 leuwih nya ngolaeknya. Anu hitunganna ngolaek kita stuck we sakitu nepikeun ka kitu tapi resep teh nempona batur ka bujol gitu nanti mana gitu. Cuman aya kemarin masukan dieu mi pakai bahasa Indonesia itu asik bener aku pakai bahasa Indonesia namanya Kalau coba ada komen. itu lolobana gitu Pakai bahasa Indonesia. jadi ini kita pakai bahasa Indonesia sedetik ya jadi kita teh bukan nggak mau pakai bahasa nasional negara kita bukan karena kita mah ini mah kan konten di lembur jadi zaman kita dulu orang Sunda baheula kumaha gitunya Nostalgia. kita nostalgia kita flashback lagi lah ke masa-masa era 90-an ada geningan resep di zaman era 90-an eta mah. Nah, terus ayeuna kieu mi di antara 1 sampai 10 episode nya pengalaman naon anu ku mi berkesan di sini lagi di Ujangna. Balik deui bae Menang di episode seberapa kami anu mi berkesan ya mah. Anu berkesan mah kasih ibu. Oh pada simbu eta tuh beres-beres. Biasana mana nasional anu sok seseueun kamar ibu ku simbu mah eta. Ku simbu mah elehnya. Eta nu paling berkesan nya. Ini sebetulnya kikirannya bikin kemasan konten bikin tadi upload ke YouTube teh sebelumnya pernah atau ini pengalaman pertama? Ya aku share ke medsos mah pengalaman pertama. Iya Pak, katanya gelonan dari istimewa heula nya, aya Google dagang ya. Nah, si Ujang di episode hiji episode 10 jangan paling berkesan jeung naha berkesan. Ari Ujang pribadi mah semua proses syuting berkesan berenya. Sampai nu paling berkesan rada ieu mah rada bisa dilupakan lah. Anjir. Anu episode 2. Anjir. Anu sareubeun tipe. Episode 2 eta mah urang teh teh lain salah tapi sesirian aja sini anjing teu beres-beres. Anu geus aya ieu mah itu mah geus lieur mah kalau tahu. Coba versi breakdown. Aya adek Assalamualaikum seueur. Aya behind the scene atau dibuang sayang ada di kontenna aya. Jadi tinggal flashback konten beberapa minggu ke belakang eta aya. Tinggal cek-cek we di dinya ada aya. Nah terus naon sih nu didapat dari konten di lembur ieu jang umi pribadi jeung si Ujang pribadi sok jang naon heula jang. Namun Ujang pribadi merenya dina konten di lembur teh jadi nya pengalaman anu leuwih Ujang aya saya syuting teh ini ningali batur teh berarti kieu urang ngarasakeun ribunya ribunya yang video 33 teknologi sajam teu ngarasakeun dari kali hungkul prosesna mah aduh salah teh ya itu teh ya kalau Ujang ini naon Nama udah wajarnya karena ini orang ngomong kan itu jadi kesan anu bisa diambil dari 10 episode ini jangan ini kesan kumaha sih? kesan-kesanan naon sih nu didapat kumi gitu kan guys. Jadi kan kita teh setengah jalan ke 10 episode dan gitu. Nah, kesan-kesan dina konten di lembur ieu anu mempengaruhi misalkan anjing aing ngeut bahala ke detik tah gitu misalkan eta mah pan misalkan. Ya udah.
Jadi mengingatkan ke masa lalu kan. Ini kerjaan orang lain di Kerjaan. bawahnya boga babaturan. Soalnya kan coba lah baru dak air aku mah. Bener, jauh pisannya. Beda. Wah. Kan buat deketik handphone tuh alur. Sampai tah gitu. Bahwa mainan layangan. Main layangan. Budak-budak Kolot. Mau orang orang cantan. cacat. Ah, nyampe biasa gitu. Pendidikan Lain mah eueuh. pendidikan militer teh nyaannya. Pada lain malah. PSMR ya. Sebenarnya. Oh, lama bener. Jadi gitulah, jadi dari sudut pandang ini dan sudut pandang si Ujang. Nah, si Ujang kamari anu nanya aja. Nah, si Ujang belikan wae cenah. Kunaon mana belikan wae sih mah. Nah, nanti enggak kasih duit, siapa kali cerekan. Ya, kumaha ujang tuh. Kunaon deui karakter. Eta. Kada emang harap. Bari dopi. Rumahnya ujang teh namurin di konsep kena gitu kudu aduan teh menyisa saya perasaan teh ketika umi jeung mati ujang teh mun hanya tara dibere gini nya. Bayang ieu tara dibere. Pedit atau Ai laporan. sangsara. Heuh, tapi malah dicarekan gitu ujang teh eta wae jeung sok ngomong nanti gede kantan, wah pokoknya wah ampun weh. Bubal dagang. Bubal dagang. Merepet. Dah loge salah tuh. Kalau begitu kamu nonton Gandisin kabar sekan lah. Ini kabar sekan eta. Karena si ini ngasih gede amak nih. Kasih ujang teh nyarekan we. Ini asalnya ada tuh masa. Aya ini naon sih masalah naon Pak? Saya dendam pribadi kan. Iya dendam pribadi gitu nya. Ini nama selalu iya mah jiwa. Jiwa. Acis lah. Ama kabatur ram ya kasih ujang kayak gitu nya. Pelampiasan. Jadi itu cenah sobat bedul. Jadi kan enak sobat bedul geus kajawab dah penasaran kamari teh. Ieu konten kumaha mimitingieuna. Terus nah aya karakter-karakter nu lain. Jadi kita mah hanya menyajikan ulang benernya dengan versi di tahun ayeuna. Bari jeung yang propertina hese heuh. Pengulinan urang baheula mah nya. Hese dengan bus-busan awi teh ning ulah. Eueuh nepikeun ke bus plastik. Padahal mah hayangan kan baru bisa didiukan bus-busananya. Heeh. Hese dengan propertina geus eueuh juga nang geus langkanya. Saya lah, pokoknya mah zaman ayeuna mah ribu. Berlebapan ku Jok Bali. Oh, hirup balik. Capit. Oh, jang bantenya Jang banteng. totokan. Sirup. Sirup. Woi, sirup. Sirup. Olah. Nah, jadi ke yang sekitaran wilayah Cikarang Pusat bisa tah ordernya nomor teleponnya ieu bisa langsung. Terus ke ada Instagramnya di deskripsi, jadi tinggal cek we di dinya ada biasana lamun promo atau Jumat Berkah biasanya sok di-share di Instagramnya. Di Instagram. Jadi follow eta Instagramnya. Bisa ya promo-promo menarik. Itu. Ajang ya ke naon teh ke proses Gojek dan Shopee. GoFood. GoFood yang Shopee Foodnya. Kayaknya bisa diakses feedingnya yang Kacanya bisa tuh. Bisa. Bisa. Mana ke Batam ini. Ke Batam bisa. Jadi yang kabar nanya di Batam, Ujang kira ke Batam teh. Rencana mah bulan Payun. Bulan Payung. Awal bulan insyaallah pidoana kasadana lah. Amin cing lancar itu salam kana diri itu merenya. Siap. Mungkin si Umi ka ditu nyusul. Oke, mau sih naik pesawat, sih udah umroh terjadi, seneng naik pesawat mah udah mobil hayu. Aduh, engke ieu kan mah mereka kejutan ke kabogo maneh, ieu rilis mana lajo. Gagal atuh. Anjing enggak nyaho. Dia teh mereka kejutan tiba-tiba kayak di mah. Saya. Siga dina film-film apa nama? Tapi kayak jam geus ditu tong pernah melupakan kita nyawanya. Kita teh pernah ngariung, pernah ngahiji bareng eta ulah nepikeun ka Goreng putus silaturahmi kurang dari di sini deh. Baheula pernah yang urang 2 tahun udah ngamaran semuanya teh teh ye ampun. Terus mengulang Kita cerita. mungkin ka poho sugan atuh aya nama ulah meureun nya Ulah kitu awan. Tahun. Simi di telepon dicarekan ini ya. Wah gitu. Nah, terus ya saeutik deui kan kita ngabahas konten di lembur ya. Kurang bahas saeutik deui da ai jero teh mah moal mungkin lantaran ge atuh kabuka kabeh nya. Di sini ini berarti. Guys, mati di sini mati. Jadi konten di lembur ieu teh inti nama bakal aya season 2 nanya. Selanjutnya Bakal aya kan season 2 nama. Oh, saya bolas itu teh. Melagi. Oh, kelas kedeung urang kelas.
Nah, jadi kurang lebih itulah. Nah, nu jelas mah episode 11 di season 2 ke eta ayana bakal loba kejutan terusnya. Bakal loba kejutan. Jadi pokoknya mah terus dukung channel ieu dengan cara subscribe, di komen, di share, Like, nah, eta. comment and share. Perlu diketahui kadang dalam sebulan teh sok aya giveaway walaupun berupa pulsanya lumayan namanya. Iya. Lumayan. Jadi Lumayan. yang penting mah subscribe, rajin komen, pasti kamari ge aya orang Garutnya. Coba wawa acannya. Orang Garutnya lebaran udah tadi penta kan nomor teleponnya eta teu bisa merenya udah Kan. acannya. Mere. Pokoknya mah ke lamun nonton ieu jang kirimkeun we WA-na nomor WA-na arek di Instagram, ke Instagram dan family channel, arek ke TikTok, arek balas komen simi. Aya ge dinya ke langsung ditransfer. Oh, dari milih yang pulsa, yang motor, yang mobil. Anjing, umroh bae. Tah. Engke yang khusus subscriber. Aya giveaway lamun geus 1000 subscriber. Akal aya giveaway motor jeung mobilnya. Motor jeung Utahmi jelaskeun Mi. Motor Jet X, Nah, motor JTX mobil-mobilan Mi. mobil BMW. BMW. BMW teh ya. Syaratna kumaha Mi? Sana subrek, like, comment and share. Nah, eta. Pokoknya mah era medan game Nah, lah. eta pokona mah bakal aya tungguan engke eta pokona mah penting mah Kayak nggak dari komen 1000 subscriber. diumumkeun nya, moal mungkin bikin kan. Tah meureunna ngabahas konten di lembur mah kurasa mah sakitu ge geus cukup meureunnya mere Kisi-kisi. kisi-kisi lah di next berikutnya yang para sobat bedul. Ada orang ngabahas kira sa leutik ieu mah lebih ka pribadinya ngabahasna. Lantaran lamun season misalkan lamun di ngaput selanjutnya ada mau mungkin jadi bahasnya ada emang cuma nyintil-nyintil sedikit kumpul bari ngawanggung bari ngobrol ada guan murid gitu. Tah mikir pan kamari teh si Ujang teh pengalaman pertama nonton Persib teh tah kamari anu nonton Persib pas juara teh kita mah ada nontonnya. Astagfirullah. Eta teh di kita bisa berangkat ya. Saya jeung si Ujang bisa berangkat teh di sponsoran ku Haji Niut jeung ku Pak Haji Coki. Hari teh nuhun pisan Pak Haji Coki. Hatur nuhun Pak Haji pisan. Niut. Hajah pisan. Hajah Niut. Aja Hajah Niut nepikeun ka non ngaranna teh tiket nepikeun ka di transportasi pokona mah karidiuk kari unggul pisan Hajah Niut sareng Haji Cokinya. Cing palajang unggul cing garada milik usaha cing beuki maju. Amin ya Allah. Bacik naon pengalamanana si Mi yang nyaho da si Mi teu kali itu si Mi mah geus kapogeun nonton Persib kemarin. Gara-gara wasitna koplok jadi nungguan si nyeri di sirah panganana geus nyeri di migrain meureun. Cing naon pengalaman kemarin nonton Persib pertama. Pas ngadenge diajak kieu Oh, naon. atuh Rasana pokona kumaha si dongengkeun hayang nyaho. atuh mereka bahagia luar biasa pokona mah. Abi resep Persib teh emang resep Persib teh tiba heula. Ada warisannya. Warisan meskipun ada orang Cianjur di orang Bandungnya ada resep Di Jawa Barat. Ada Jawa Barat. Malah yang nama lain di luar negeri ge lobanya. Nah. Ayo. Seumur-umur abi resep teh can pernah ieu nonton langsung ke stadion teh nih kamari teh. Pas aya kabar, cenah ieu. Ya alhamdulillah kitu gitu. Berjing tiket lagi melutnya. Pokona mah Nonton ge edan edan pokona. Pas mimiten anjing gini kieu rame jelema. Pas aya di lapangan teh fokus ke pemain. Fokus di sekitaran anjing megah kieu apa kata pokona mah lamun nyaho nya kudu dong ingat saeutik. Ini tidiuk udah tanya, itu naon? Lu nempo mana wa? Resep mana nempo? Ieu apa baru atmosfer. Iya, mau foto sok nyanyi teu aleureun atuh. Pokona mah Jangan di corona lagi. pokona mah Dan pokoknya mah KB mun Persib juara mah KB dulu kecuali Bang Emoknya. Nah, kecuali Bang ya. Emok mah lain dulu eta. meskipun dikenal. Tah manehna pernah nanya kieu kasih ini jeung ka dieu. Bener teh cenah lamun Persib juara mah tuh oge jadi kalaman ku manehna. Heeh. Teu warawuh teh jeung saha we. Tinggal we di nalep aya di nalep. Lebih ke maju aja. Iya, oh mau Awewe teh ya. Juga di komen ku kawana. Jangan gitu lah, aduh ampun aing. Jadi eta mah lain bohongnya, eta mah. Terkenal padahal mah teh Cianjur atuh orang lembur atuh. Ya ngobrol ngobrol salam nangkep naon geus teu jadi masalah. Kan sampai stadionnya pakai geraha lah. Heeh.
Jeung gagaraha dia, aduh asup kieu aya ngeun piala barudak anjir nya. Pamulikeun bajuna bawa tuh, kalau kana mah alhamdulillah. Dipamulikeun baju ku Haji Coki. Haji Coki jeung ngajak kita bukan mah alhamdulillah. Alhamdulillah urang teh urangnya Saya baju lu, kumaha bajunya? Awal nama anu gede, awal nama gede kan kalau gelang awal nama da versi pake we. Ya udah beakeun ya. Heeh. Tapi geus pamuli gede kan eueuh teh Alhamdulillah. ukurannya. Alhamdulillah hatur nuhun. Jadi harus disampaikan ke Haji Coki jeung ke Haji Mieu. Pokoknya mah hatur nuhun ka Bapak Haji Coki jeung Haji Miut. Mugi sing janten ladang amal ibadah. Yang kehadeannya. Ya kadena sing rezekina sing terus mengalir lah. Dan pokoknya mah kieu kan aya paribasa kieu. Barang siapa mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah Si urusan 200. Sugana. Tungtung namanya. Tungtung namanya itu Sugana itu Bu Haji dia 200 malah. Aya meureun. Itu tah urang teh. Jadi eta pengalaman kamari si Ujang nonton Persib kan. Rada kurang seru na teh euy. Iya, orang harus pakai anuk ya, jadi iya. Salahnya. Itu udah gua mah kalau ya cowok. Ya itu mah karena kebetulan gitu teh nya. Buat konten. Jadi tak kitunya ada pengalaman si Ujang nyaho Bandung dibawa ulin di Bandung teh ku Haji Coki hari tanya. Coki, ku Haji Coki. Anu bahasa menggambar teh pemain Persib. Maneh pa langsung jeung Deddy Kusnandar nya Jeung Beckham, Febri. Kumaha rasana panggil pemain Persib? Sasalaman geuningannya mah dipoto ngaranna wah bukan masa ngimpi we ngimpi. Terus di lembur ngobrol-ngobrol beureun. Wah tuh ngaromong cenah gimana cenah bisa gitu kumaha. Orang dalam. Oh, anu jelas orang dalam teh. Aduh, bukan mah bangga. Jadi Haji Coki teh orang dalam di PT PBB di Persib. Mata kamari ge nu basa ngabahas transfer bener kabeh di stadionnya. Don dia. Pemain asing cara but kabeh bener dari tangke oge. Meureunna aya di ngaput berikutna urang ngabahas pemain-pemain nu bakal diasupkeun tapi da moal di dieu. Engke aya oge engke batur urang ngobrol di dieu lah gitu. Jadi inti nama happy we Ujang teh saacan ninggalkeun Cikarang teh. Ibu nama terima kasih lah atas semuanya bukan makar rencangan khususnya kada family channel antos nampi abi oge di dieu. Meskipun abi kaitungna baru meureunnya sakieu mah. Tapi keluarga anak bukan geus eueuh lawan. Rasanya kemudian urang nu geus lilanya Jadi mau dia Allah gitu. Geus eueuh lawan bukan nama. Jadi yang penting mah rek di mana lagi sih didoakeun nya. Gitu meureunnya. Nah, jadi meureunnan ayeuna mah urang teh bingung aya mikiran ke dongeng naon gitu euy yang sisa selanjutnya ada si Ujang masih perlu aya deui nu anyar gitu. Malah rencana mah tadi ngobrol jeung si Mimi di hareup saacan teh bahwa urang ke aya rencana arek nyieun film pendek rencananya Pak. Jadi diangkat dari cerpen hamba Allah diangkat ke film pendek. Tangke oge aya hiji cerpen anu meureun si Mimi can pernah maca, tapi si Ujang geus pernah maca. Aya judulna teh Preja. Eta ge lamun diangkat ge orang pikir-pikir heula namanya. Tanda ieu tuh aja. Eta mah rada ngobrol dagang udah mangke lamun misalkan Majil mah. Medan pisan mah eta mah sok kaya si bunuh diri eta mah bahaya eta mah. Jadi kayak tilu cerpen anu rencana bakal diangkat di channel ieu gitu. Jadi ya pokoknya mah kita mah bakal menumpah ruahkan semua ide di channel ieu mah nya. Pokoknya mah jadi nih teu disimpen na otak beurang awa aya gampang mah. Eta Pokoknya mah saksikan terus. Tah eta pokoknya mah kudu satya nya. Kudu satya da di Dagom channel malah kege kahareupna boga rencana bakal panggetnya. Rencana eta panggil. Ayo Ujang diajakin. Moal da sia mah. Goblok. Cina milu wae. Atuh sakedo. Wae sia mah. Mungkin justru ieu teh panggil teh bakal diayakeun setelah si Ujang heula nya. Aja aduh parah pisan. Pamgetna ka itu. Jang sobat bedul. Lamun misalkan rumahna tidak jauh dari base camp kami, sekitaran Cikarang lah. Kalau yang mau ikut andil jadi bagian di konten di lembur yang 1 atau 2 episode bisa komen silakannya. Bisa nanti
kita mah mau didangdanan lah, kita mah ada bintang tamu nanya, Oh. mau didangdanan kita mah Masa sih ini mau mau dikasih ini si Ambu, si Abah, si Ujang, si Asep mau kita mah yuk pure sok yang mau bergabung silahkan komen nanti lamun aya milik yang rezekina meureunnan ayo kurang ikut bareng di dalam konten di lembur di season 2 rencana minggu hareup Tanam minggu depan. rencana minggu depan jadi sok komen ke ayeuna ya beda. Nah, masa minggu depan ini baru. Ah, berbeda ini kaburu. Saat mana terakhir teh si Ujang teh itu minggu ayeuna hukum satu minggu. Maka poin minggu naik kudu digaskeun. Kudu digaskeun dah. Udah dagang Ame pere beres soalna antrian konten ge loba. Terus buat temen-temen nu mau dipromokeun usahana di dari family channel silahkan tidak dipungut biaya spesial pun namanya bila perlu dibeli ku kita produknya dan kita mah mau membantu UMKM Tah. karena balik deui barang siapa mempermudah urusan orang lain maka Allah akan mempermudah urusan orang itu ada bari 200 mah bajingeun padahal gitu jadi kita mah sok we bisi ieu mah cuman antrian emang geus panjang jadi ti ayeuna syarat nama da ieu mah buat subscriber kita nya syarat nama sok subscribe komen sing rajin nanti kita bantu promo lah sedikit banyak gitu. Kemudian ada lagi nih misi yang mau dibahas dari model pertanyaan dari sobat berdulung sebalarnya sih sekajara wab kabeh jadi itu paling penasaran kan ayeuna mah. nah iya ini sumpah Ya tuh. nah iya Jadi ada yang mau ditambahkan berenang dari sini? Bisi kasebat bedol dan rongga hampura gitu ya. Kilo minggunya. Lu sebulan doang, sebulan kita habis bulan keempat namanya. Nah, soalnya itu tidak ada. Digawe mah susah. Waktu nanya Waktunya digawe. juga rawa jadi kita mulai nyalse. Jadi kita mah kikiran teh hanya menghilangkan penatnya. Kita mah di sela-sela libur lah. Jadi nyolong waktu take oke gitu kan. Tapi kayak minggu mulai minggu depan orang berebetin dari salon lah. Berebetkeun deui pokoknya. Tasik dari Sujang anu yang mau disampaikan tak? Untuk sobat bedul kan, atau untuk salarea ya. kan abi teh meureun ieu nya erek ieu lah sing nanya Kak dan pemilik channel semoga sukses pokoknya wajib jangan lupa di share Amin. di subscribe kedeng bisa 1000 pokoknya malah Amin Kak. Kayak gini itu jangan mana bantu Siap. share. Siap, aman kayak gitu. Itu kan lo orang Bandung. orang iya orang share Orang share gitu. orang racuni Udah gitu lah kudu saling dukung. Kalau pesan di saya mah pakai bahasa Indonesia lah nih kabeh ngerti. Mentalnya. Ketika kita sudah berjauhan, apakah kita bisa ketemu kembali? Tanya menjadi pertanyaan. Sampai jawab di komen gitu kan nanti kita bakal berjauhan. Terus apakah suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi? Nah, benar di semetan berenangnya kita closingnya berlangsungnya udah beres ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau nyari temen buat nonton, buat bersantai-santai di rumah bisa belanja ke sih Potato Fun Fresh. Nomor teleponnya ada di sini, ada juga di deskripsi. Silakan pesan, dia bisa yakin mau ngecek waktu terus mau diriungkeun yang Cikarang sumpah ya mah. Nah, Asli. kalau ini terkira yang Anak kerame pisan nih, kerame pisan. Beak-beak wae kamarnya nepikeun biasana jam 9 naik keneh kemarin magis geus beak kemarin mah. Alhamdulillah rezekina benernya. Kalau barang diulangi barang siapa yang pemuda itu karena aku diulang terus satu terus 2 kali 200 400 sekarang aku udah jadi 500 aja saya juta banyak gitu. Jadi pokoknya mah selalu dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di konten-konten kita berikutnya. Assalamualaikum.